keahlian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana. Urang masih kena tiasa petepang dangu deui tiasa sasareng deui sok sanaos mung di Jomantara Kalangkungan channel. Alkop dongeng alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun hanca dongeng nu katunda dina dinten kamari jejerna nyaeta keahlian dina dinten ayeuna insyaallah neraskeun bagian anu ka-23. Mudah-mudahan ku anu acara dongeng sunat teh sing ngajantankeun panglipur kalbu panggabarahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana we ayana di suklakna di siklukna anu sami-sami mingkat cinta tur mingkat resep kana seni budaya Sunda eta memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumandara ramang sadayana dina dinten ayeuna mohon pisan upami damang mah tapi sanana diharepkeun siang siang raungina atuh kana nuju teu damang galingging panasiri surang didoakeun we ku sadayana. Mudah-mudahan anu nuju teu damang sing engal-engal didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala, anu nuju kenging kamusibahan, musibah lahirna, musibah batina, anu nuju kenging katunggaraan, tunggara lahir, tunggara batina oge urang didoakeun ku urang sadayana. Mudah-mudahan anu nuju katunggaraan, anu nuju kenging kamusibahan sing engal-engal dipulihkeun ku Allah Subhanahu wa taala, katunggaraana tur kamusibahan. Atuh ku kituna oge tangtosna kanggo urang sadayana, mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina ginanjar kawilujengan sing disehatkeun sapapaosna nya. Digampilkeun rezekina, dimudahkeun segala urusanana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mitra-mitranya mohon. Para mitra kaum dangu sadayana satecat ngalajengeun di acara dongeng teh anu neme menakan channelna Alkop Dongeng tong hilap di subscribe heula mitra-mitra. Anu tacan like pangadi like tacan atuh keng pelitnya kana nge-like mah anggape wajib nge-like mah kitu nya. Atuh anu bade ngaaktifkeun sapertengna mangakantun aktifkeun we klik saperteng anu bade ngiring gabung kana channelna Alkop Dongeng oge mangakantun klik gabungnya mitra-mitranya. Atuh anu bade saweranana mangga ka 08 hiji 22 hiji 552 550 mitra-mitranya mohon. Para mitra kaum dangu sadayana mangga atuh urang dikawitan wae supados teu nyangkolong tinggal waktu semangga urang dilajengkeun wae kana dongeng sunana dina jejerna nyaetana keahlian dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-23. Wilujeng dangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan. Prung. Para mitra kaum dangu sadayana dina dinten kamari teh nalika nyaetana kelompokna jian anu gaduh maksad nyaetana pikeun nyulik neng dara mitra-mitra. Sedengkeun dara dina waktu ayeuna tangtuna we anu keur aya di perjalanan. Dara anu memang nepi ka salah sahiji tempat anu mana eta tempat teh bisa disebutkeun tempat anu hara-hara aweuna kaanan.
langka motor, langka kendaraan, mobil jeung lain sajebana. Dina kaayaan peuting dina waktu harita. Dara anu tangtuna nyaeta balik di pilana nyaeta ti Dago. Sajeroni ngajalankeun mobil Dara anu tangtuna we anu waspada. Sabab sanggeus nelpon tangtuna nyaeta jeung lian anu masih keneh aya di Bali. Tapi ukituna Dara anu ngarasa bungah nekeranan sanajan memang 2 hari deui nyatana lian anu dijadwalkeun 2 minggu teh ternyata 2 hari deui oge tangtuna nyatana arek mulang ka Bandung mitra-mitra. Panelanan keranan Kang lian oge rek mulang. Tapi hati aing asa teu geunahna keranan dia aya naon sih? Cek Dara bari ngararet harita ka tukang. Ngaliwatan kaca spion tangtuna mitra-mitra. Dara oge anu anteng ngajalankeun mobil, tarik henteu oge langsung laun oge henteu ngajalankeun mobil anu sedang. Dara dina waktu ayeuna anu bener-bener ngarasa dagdikduk teu geunah hate. Ya Allah, kunaon aing asa digdun keranan? Cek Dara leok harita mobil anu ngaleok ke belah kenca. Anu tangtuna we anu ngarah nyaeta ka kota Bandung kasebutkeunana ti daerah Dago. Nu saterusna Dara oge tangtuna we nu asup ka hiji jalan anu teu jauh jeung jalan Siliwangi kasebutkeunana. Anu teu jauh jeung jalan Aceh anu tangtuna we saupama datang peuting daerah dinya memang benar-benar anu memang jempling mitra-mitra. Di kajauhan katingali aya lampu motor jeung lampu mobil anu memang ngebut nakaranan. Dara anu karung sabab eta mobil teh anu katingali ugal-ugalan nakaranan samalah stopan di dinya oge tangtuna we anu seolah-olah anu dilabrak. Dara dina waktu ayeuna anu nincak gasna lantaran manehna sanajan kumaha oge dina waktu ayeuna nu bejaan tangtuna sawaktu nelepon nyaetana jeung bebenena ka lian saupama ningali anu mencurigakeun. Dara ulaleha tangtuna we dina waktu ayeuna naon ucapan lian anu digugu ku Dara ngan blesat we dina waktu ayeuna mobil anu ngablesat anu asup nyaeta ka jalan Aceh leok harita ka belah katuhu. Dara anu bener-bener dina waktu ayeuna anu niatna nyaeta ka jalan Sumatera. Tapi Dara anu tangtuna we ngabelokeun deui mobilna dina waktu ayeuna anu muterkeun deui saeutik. Manehna ngalempengkeun mobilna tujuanna manehna moal jadi ka jalan Sumatera tapi jelas dina waktu ayeuna Dara anu ngarah nu kaluarna nyaeta tina rel sebelum nyaeta atanapi anu kaluarna ti jalan Ahmad Yani mitra-mitra. Artina kudu ngaliwatan heula komplek ABRI mitra-mitra. Komplek tentara lah daerah dinya. Naon ngaranna teh? Oh deui. Dara bener-bener dina waktu ayeuna mau mobil lir ibarat anu kasetanan. Sedengkeun tukangeunana tangtuna we dina waktu ayeuna anu mau mobil kenceng nekeranan jeung dua motor anu katingali. Dara beuki curiga wae sabab eta mobil teh tangtuna we anu tita tadi ngundag gamanehanana samalah kecepatanana oge di atas rata-rata. Dara beuki tarik we harita leok tangtuna we nyatana kabelah kenca anu asup ka komplek tentara henteu dilempengkeun ieu sabab lamun dilempengkeun tangtuna we nyatana ngarah kana pelebah jalan rel tangtuna nyatana ka daerah jalan Sunda. Dara anu tangtuna ngabelok ke belah kenca asup nyatana ka wilayah perkomplekan ABRI. Ningali jam anu tangtuna we jam 8 peuting. Sanajan jam 8 peuting kaayaanana tapi daerah dirinya bener-bener daerah anu memang bisa disebutkeun daerah anu bener-bener sepi kasebutkeunana. Sasakali memang aya nu ngaliwat anggota anu memang arek meuli rokok atau tangtuna aya keperluan ka warung jeung lain sajabana. Tapi teu ngaruh tangtuna dina waktu ayeuna. Allah,
mobil pasti anu ngaraka aing berenang. Kumanya sedengkeun di tempat lain dara teh tangtuna we henteu sorangan sabenerna aya 4 anggota nu tangtuna we nyaetana anak buahna nyaetana kalian anu kudu bener-bener jelina pikeun ngontrol pikeun ngajaga dara tapi tangtuna we di tempat anu jauh merhatikeunana anu nuturkeun tangtuna we di mana dara initna tur arek ka mana oge tangtuna dituturkeun ku eta 4 jalma anu tangtuna we anu ngagunakeun mobil sedan mobil anu ngablesat harita tangtuna we disatukangeun mobil jeep anu warna hideung anu dieusian ku 4 jelema jeung 2 motor anu tangtuna dieusi ku duaan-duaan eta motor teh boncengan mitra-mitra anu teh tara bener eta teh nyatana parentahna Jian anu marentahkeun supaya dara kabawa dina peuting ayeuna Jian anu tangtuna we geus ngarasa lamun dara teh kudu jadi milik manehanana sabab pengalaman 3 bulan kal tukang dina waktu ayeuna manehna anu gagal digagalkeun nyatana ku anak buahna Jian anu mana kali atanapi digagalkeun ku anak buahna kalian anu mana Jian memang teu apaleun sabenerna teu wawuheun ka dia atarpi nyatana ka kalian teh saha ngan nyahona teh mangrupakeun hiji preman anu kurang ajar anu geus ulu biung kana urusan manehanana palamitra kaum dangu sareana sedengkeun eta jalma anu 4 anu aya dina mobil anu ngomong bos si dara kira-kira reka mana etanya pada mereka gitu apa paling oke meureun tangtuna rek mulang ka imana ari imana teh memang di mana gitu lamun menurut kenjian mah imana teh di naon ngaranna teh di Pangarang mun teu salah mah di Pangarangnya imana teh oh gitu berarti manehna ayeuna rek ka Pangarang beureunan nya geus pasti beureunan same meh ayeuna manehna nepi ka jalan Ahmad Yani manehna kudu dipegat euy ayo tincakasna belesat mobil jeep dina waktu ayeuna tangtuna anu belesat sedengkeun anak buahna Jian anu 4 anak buahna kalian anu 4 tangtuna we dina waktu ayeuna anu keur teteleponan tangtuna we nyatana jeung Jian aya jeung Lian anu dina waktu ayeuna geus aya di bandara kalian anu tangtuna we make pesawat pribadi dina waktu ayeuna make jet pribadi dina waktu ayeuna manehna anu rek berangkat pisan halo bos ternyata memang benar bos dara dina waktu ayeuna memang keur aya dina bahaya dara keur aya dina bahaya benar bos terus kumaha kabeneran manehna mau mobil jeep aya babaturanana 2an dina motor maksudna 2 motor 2an dina jeep teu kaprediksi sabar urang jelemana tapi diperkirakeun dina jeep oge tangtuna we sekitar aya 6an atawa 4an mah tangtuna we aya meureunan ulah nepikeun bongo ulah nepikeun lesot siapkeun senjata lamun manehna tangtuna we ngalakukeun serangan atawa kumahana tapi lamun manehna teu ngalakukeun serangan ulah nepikeun ngabetesin senjata siap bos ya udah saya oge ayeuna tangtuna we kurang lebih sajam meureunan saya sajam setengah lah saya bakal nepi ka Bandung siap bos geus kitu tangtuna we anak buahna nutup telepon lantaran nyaho dunungan dina waktu ayeuna anu memang antara sajam atawa 2 jam dina waktu ayeuna tangtuna bakal nepi ka Bandung sabab ngagunakeun jet pribadi dina waktu ayeuna mitra mobil warna hideung dina waktu ayeuna nu ngablesat nu ngunag tangtuna nyaetana mobil anu jeep teh sanggeus nepi ka salah sahiji tempat sanggeus ngaliwatan belokan anu ka belah katuhu anu lempeng ti jalan Aceh tangtuna mitra-mitra belok ka belah katuhu anu brasna engkena tangtuna nyatana ka Jaya Plaza sekitaran Jaya Plaza Ahmad Yani kana perbah rel nyatana di jalan Ahmad Yani kadituna tangtuna ka Kosambi ka belah wetana tangtuna nyatana ka daerah Jalan Jakarta atawa Cicadas begitu mobil harita tangtuna we anu rek belok
sedangkan mobil sedan warna hidung anu tangtuna we boga kecepatan anu lebih tinggi tibatan eta mobil Jeep. Sanajan eta mobil Jeep kanyahoan mobil anu tangguh kasebutkeunana, tapi tangtuna we eleset ku mobil anu ditumpakan ku anak buana lian dina waktu ayeuna. Anu tetela di jerona teh salah sahijina nyaetana aya Kak J, mangrupakeun pengawal pribadi lian dina waktu ayeuna. Cekit harita mobil eureun. Sedangkan mobil Jeep nu tangtuna we anu dipengparkeun ka belah kenca rusuk harita ban sabelah tangtuna we ngan teu nepi ka 3 brus mah anu ampir-ampiran dina waktu ayeuna nyelap dina solokan. Woi, kurang ajar. Saya teh. Cek salah saurangna dina waktu ayeuna anu nyentak bari ngelol tina kaca. Sedangkan mobil atanapi mobil sedan harita tangtuna nu malang katingali pantona opat pantona muka curut harita katingali opat jalma jarangkung badag nekeranan dina waktu ayeuna di antarana nyatana J terus oge Sony Dika jeung Bunut mitra-mitra jalma nu jarangkung badag tur harideung nekeranan samalah aya nu panjang buukna di antarana nu panjang buukna teh nyaetana Sony jeung Bunut. Sedangkan kabeh marake gelang bahar katingali serem nekeranan. Sedangkan motor anu tangtuna we anu ngebut dina anu tadi anu geus berhasil nyusul nyaetana darah, tapi barang ngaret ka tukang mobil Jeep anu tangtuna ngaleungit teuing ka mana motor harita tangtuna we anu eureun reg eureun, tapi eureun tangtuna we nyaetana lain dina hareupeun mobil anu diudag atanapi dina mobil anu diudagna, tapi oge tangtuna we lantaran ningali Jeep anu di tukang tangtuna eueuh anu duaan ngarasa panasaran karanan atanapi nu opatan ngarasa panasaran motor harita diadekeun. Bos, ka mana cenah euy? Babaturan make jeung eueuh sagala rupa ieu mobil teh. Pan urang teh tujuanna rek maling beureunan. Percuma ieu urang ngeureunkeun motor, ngeureunkeun mobil, ngeureunkeun sidara. Ek dibawa kana naon banyak di ieu mah tangtuna we nya curiganya geus mah bener pokona mah ya ka mana haram carana keranan make jeung eueuh sagala rupa. Ka mana tuh coba tolong teh anggeula ka tukang anu duaan dina waktu anu motor hajar malikeun motorna sedengkeun dara anu nyemprung we harita nu geus nincak nyatana jalan Ahmad Yani. Dara anu ngareret tina kaca spion dina waktu ayeuna manehna kerung lantaran eta motor teh tetela henteu terus ngunag manahanana. Aing kasieun padahal eta motor teh meureunnan boga keperluan anu lain bapak ting meureunnan lain rek ngunag aing buktina ngadon di dinya terus alihna manehna balik deui. Mah mungkin rek ngunag aing kan. Dasar aing kasieunnan. Cek darah harita beli seuri. Ngarasa lamun dirina rasa lucu nekeranan make jeung lulumpatan kabur segala rupa coba lamun santai meureunnan cek darah. Moal nyeri awak meureunnan ngebuntang banting setir lantaran ngarasa sieun nekeranan. Memang nya na keur pikiran darah mah kita tadi ngerasa curiga nekeranan lantaran cek omongan anak nyayatana kalian lamun sakira aya mobil anu nyerigakeun aya motor nyerigakeun leuwih hade ayeuna kabur daripada urang tangtuna we lea-lea ngahindar tina kasieun atanapi tina kecelakaan kitu cek lian papatahna anu matak dara anu langsung we nuturkeun kana naon kahayang lian. Sedangkan dua motor dina waktu ayeuna manehna anu geus nepi ka lokasi ngarasa kerung ti kajauhan keneh manehna geus katingali ayaran anu jalma jeung mobil anu tangtuna we nu hiji asupan solokan ban hareupna sengkeun anu hiji tangtuna we anu muka pantona tur malang ngahalangan eta mobil. Bos, waduh cilaka nekeranan moal polisi mah kitu euy. Itu jalma anu jarangkung badag gawas kitu. Kumaha atuh nya? Urang sampeurkeun we. Nya wayana kudu disampeurkeun bos. Kedua anu opatan dina waktu ayeuna tangtuna anu siap-siap taki-taki samurai anu tangtuna anu digandong ku manehanana tangtuna anu geus dipesat dina waktu ayeuna bisi aya mau ngamuk ke jameta cenah pokna teh tinggal babadikeun kana beheungna kitu lantaran maranehanana mah tangtuna we moal mengenal karunya. Sedangkeun anu opatan nyatana di antarana Kak J, Sani, Bunut jeung Dika kasebutkeunana anu geus nararangtung tangtuna we dina waktu ayeuna
saha maneh kunaon make jeung ngunag-unag mobil neng dara anu opatan anu turun tang cenah tina jeep anu karung manehna teh nyangka ieu jalma anu memang opatan teh sarua rumah opatan teh memang ngenal neng dara. Si laing saha nah gedengan mau ka neng dara bisa yang nyaho ulah ningali neng dara na sorangan kamana mainitna neng dara dina waktu ayeuna tang turawe moal leupas tina pantauan dewek euy maneh wani ngeganggu ka neng dara hartina kudu pahareupan padu hareupan jeung dewek sakabehan ieu. Gede wawanen si laing oh jadi si laing teh pengawal neng dara benar dewek pama pengawas setia neng dara. Halus lamun gitu mah harita nu saurang nu jangkung badag gondrong anu tang teu naon dinyampeurkeun denge ku si laing dina waktu ayeuna dewek memang boga misi pikeun nyurik neng dara euy karti oh pikeun nyurik neng dara. Bener pikeun nyurik neng dara dina waktu ayeuna anu tang turawe disiapkeun pikeun dibawa pikeun diculik rek disenangkeun dalam kudunungan dewek saha dunungan si laing teu kudu apa si laing saha dunungan si laing saha dunungan dewek ngan anu jelas dina peuting ayeuna tang teu neng dara kudu jadi santapan dunungan dewek deuleu paham si laing urang ajar dewek can si laing can apa saha dewek teu kudu apal dewek mah saha maneh ngan anu jelas lamun si laing dina waktu ayeuna memang bener abdi setiana neng dara pengawal neng dara. Luar biasa dewek kakar apa lamun neng dara dina waktu ayeuna boga pengawal boa-boa si laing oge meureun boga tujuan anu sarua rek maling neng dara lain urang ajar ngaranen dewek bener-bener anu rek ngalindungi neng dara sabab neng dara kabogoh nyaetana bebene anu jadi dunungan dewek. Dewek boga curiga tujuan si laing anu sarua-rua rek maling neng dara euy sama-sama urang pamaling dina waktu ayeuna kumaha lamun urang kerja sama bantu heula dewek anu newak neng dara engke ku dewek bakal diserahkeun ka ilaing tapi tangtuna we meureunan. Sangeusna dudungan dewek ngarti si laing urang ajar sia maju curilat ari tatang tuna jay anu langsung anu maju ka hareup teh mitra-mitra sedengkeun anu opatan dina waktu ayeuna anak buahna nyaetana Jian anu munur sebab tang tuna we dina fisik tang tuna manehna eleh dina hatena anak buahna Jian anu pok ngomong sialan awak jangkung badag kawas kieu wah ieu mah bener-bener bahaya nekeranan yeuh saha benerna ieu teh jelema teh ieu nyaan gitu anu pengawalna si dara atawa sarua jeung kawas aing tepadu naon tepate katana nu rek maling neng dara wah samar gang rek dikumaha ka dieu lagi rek dikumaha sia bangsat geura baba datang ka dieu tuman tekung sidilah hari tatang teu rek gerung sera motor anu digaur-gaur dina cara curut-curut dina mana opatan tarurun sabab geus nyaho dina waktu ayeuna ieu jaman tentang teu anu ngajegal nya tara babaturan manehan anu opatan anu dina mobil jeep gajeng anu dina motor eta ngajeng hei samane eta ngagorowo kaos kitu mitra-mitra ngan blesur tang teu anu opatan dina waktu anu rajang nya eta ka jay jeung babaturanna nya eta tiluan sanggeus kitu babaturanna jay tang teu anu caringcing pege kancing saringset pege iket bisi aya mau ngamu ka jaman tak sarua manehan oge tang teu anu geus waspada paramana tinggal nekeranan dina waktu ayeuna
barang harita bersat harita tangtuna nyata pedang anu dicekelna ku jelema opatan terus anu nyereuweul arek ngarah kana pelebah tonggongna dina waktu ayeuna sedengkeun jay jeung sabalad-balad tangtuna we anu nanti anu nyangking pangarti anu memang luar biasa kasebutkeunana sabab maranehanana anu memang sok ditugaskeun pikeun kana bahaya terutama nagih ka perusahaan-perusahaan anu mana di perusahaan-perusahaan oge tangtuna we teu sabongbrong boga pengawal jalma-jalma garang kadang-kadang anu memang leuwih jarang kung badag dina waktu ieu lamun manehna teu boga pangarti lo teu boga pangabisa dina ulin bera diri atanapi teu masagi dina ulin bera diri tangtuna we moal nepi ka kiwari ku pangalaman eta manehna tangtuna we dina nyekel atanapi nyatana dina nyang hareupan senjata sanajan manehna dina waktu ayeuna anu lemor keur dirina nu opatan tangtuna we teu gimir teu kudu mundur harita barang harita pedang anu datang kana tonggong manehanana saguriwal dina waktu ayeuna manehna anu malikeun awakna ka belah kenca mitra-mitra nu saterusna suku anu belah katuhuna dina waktu ayeuna harita anu nakis nyaeta pigelang leungeun musuhna harita bari ditayong ka belah katuhukeun dina waktu ayeuna hiuk cabrot galeong harita tangtuna we kudiweng pedang dina waktu ayeuna tangtuna we anu memang anu keur dicekelna anu ngaceng grewak pedang nu sagere anu keur di luhur teh dina waktu ayeuna bari jujuralitan anu ditewak nyaetana ku salah saurang anak buahna nyaetana kalian nyaetana Sani anu kawilang jangkung jeung gondrong dina waktu ayeuna maju cek Sani dina waktu ayeuna harita bari muterkeun pedang tetela dina ulin pedangna oge sanajan manehna nu lemor tapi dina ulin pedangna anu tangtuna we mantak gimir ka tempona sedengkeun anak buahna Jian nah kena buah Jian anu mundur lantaran tangtuna we manehna kudu nyang hareupan ku tangan lemor maka sebutkeunana anu teu wani nakeranan tong bor-bor kitu cik keneh make pedang oge tangtuna pedangna dina waktu ayeuna dina waktu anu sakilat geus aya dina leungeunna anak buahna nyatana kalian mitra-mitra yang ana Sani maju sia lain kala undur-unduran cek Sani harita bari tangtuna masih kena leungeun katuhuna anu muterkeun pedang dipindahkeun ka belah kenca harita nu masih kena diputerkeun eta salepel pedang nu diputerkeun kawas kitu dina ieu siga kolecer we mitra-mitra ngajadikeun anak buahna nyaetana Jian anu linu nakaranan tur muriding bulu punukna saupama eta pedang tangtuna we dukeunaan kana awak manehanana anu keur muter nu tangtuna we anak awak manehanana siga teh sik-sik bawang beureunan tangtuna we tinggal ngagoreng maju sia lain kala mundur kawas kitu anak buahna Jian tangtuna we nu duaan dina waktu nu saurang harita nu lemor sedengkeun anu saurang tangtuna nyekel pedang anu tangtuna we lantaran manehna ngarasa era jeung wirang saupama kudu mundur eueuh deui cara iwal ti manehna nu maju salah saurangna lantaran anu saurang deui tangtuna we kalah ngajanteng sabab moal wani nakaranan manehna kudu maju jeung jalma nu nyekel pedang kumaha meuleuh nyolodorkeun peureup tujug-jug buntung kitu cek pamikiranana lantaran manehna teu maher tangtuna nyatana dina ulin pedang tapi urus sakadar mamawa we meureun hungkul nyatana pedang corelat harita tangtuna we anak buahna Sani tangtuna we nu ngacorelat anak buahna nyaetana Jian anu ngacorelat teu saurang dina waktuna wuk pedang tangtuna we atan nu buat babit ka kenca ka katuhu anu tangtuna dijigjakeun senengkeun Sani nu tenang nakaranan dina enggoning nyarita narima pakarang harita pedang anu disiksakeun tangtuna we harita anu ditakis nyata ku pedangna Sani harita anu kaayaan tangtuna mitos muter dina waktu ayeuna sedangkeun pedang anu ditakis aya suku Sani dina waktu ayeuna suku Sani dina waktu ayeuna tangtuna nu kajaga belah katuhuna harita hiuk cabrod harita tangtuna ngeunaan kana pelebah dadana nyaetana anggota anak buahna Jian harita langsung mundur ka tukang pedangna nu ngacung ka luhur sedengkeun harita suku kencana dina waktu ayeuna anu nyusul tepus anu ngajejek harita atarapi anu najong palebah sikuna eta jalma pedang harita tangtuna celeng ka luhur krewak ditewak ku babaturanna nyatana Sani anu ngarannya eta bunut mitra-mitra sedangkeun bunut anu keur nyang hareupan jalma rangkog jalma salah saurangna harita nu langsung ngarangkog dina waktu ayeuna mitra sebab tiba-tiba bunut anu nyekel pedang anu nyatana panglemparan lesotna pedang nyatana ti anak buahna Jian anu dijejak atarapi nu ditalapung palebah sikuna sedangkeun anak buahna Jian dina waktu anu mundur ka tukang sanggeus kitu Sani anu tangtuna we harita ngalemparkeun pedang ka salah saurang anak buah mana atarapi nyatana babaturanana anu keur nangtung di satu kangeunana tanah jai
gerawak ke anak buah natang tunawi nyatana babaturan harita lewat pedang sedengkeun sani entang tunawi hiji ngalawan dua anu nanti anu leungeun nyatana lemor dina waktu ina pada lemor. Ayo maju urang tang tuna dina waktu ayeuna anu pada lemor anu pada lemor anu pada tinyekel pedang urang tang tunawi dina waktu ayeuna anu urang nyekel sabuk milang tatu. Ayo saha di antara urang anu tang tuna lebih punyul sedangkan anu duaan lantaran hari tetang tunawi musuhna anu lemor tinyekel pakarang anu katingali ngareret ka baturana bos urang hajar ayo hayo rumah corelat nu duaan hari tangga corelat anu saurang tang tunawi anu ngalayangkeun pereupna maksudna ngahajarkan palebah gado musuh nyatana kadona sani sedengkeun anu saurang di tang tunawi anu datang teh budak kenca maksudna rek ngagedor kana pelebah iga burungna nyatana sani tapi sani tang tunawi hiji jago kasebut kana anu asak pengalaman tur masagi ilmu pangartina anu ningali kawas kitu tang tunawi anu katingali mudah ke sani manehna nu datang serangan tang tunawi harta mundur ka tukang saeutik bari ngagunting pereup anu tang tuna nyelebar na kanan hiup cebrot hari tang tuna we sani nu ngaguntring palebah pigelang leungeunna musuhna nepikeun mundur dina we bari ngerepeng salasa urang na tang tuna we nya nu ngerepeng bari mundur ka tukang suku sani nu tang tuna we teu cicing dina waktu ayeuna harita nyelebar ngarah palebah ping-pingna nyaeta anak buahna Jian tapi hanya karena anak buah Jian dina waktu ayeuna nu salto ka tukang plos sani nu ngeplos harita sedengkeun anak buahna Jian anu saurang deui tang tuna we anu ngarek ngalah kana pelebah iga burungna musuh harita nu tang tuna we ngajejekeun sukuna hiu harita tang tuna we suku anu kubahung barangan dan keranan anu lamun keuna teh mah tang tuna we moal teu cemplak eta iga burung sani tapi sani dina waktu ayeuna tang tuna we anu ngareret kana dampak atana pinyatana kana sapatu jeung dampak suku tang tuna we anu nyelebar arek ngarah kana pelebah iga burung manahanana sani dina waktu ayeuna harita anu ngacongkukeun awakna bari mundur ke belah tukang harita suku anu ngablesat sedengkeun sani oge tang tuna we anu cicingeun suku anu ngablesat dina waktu ayeuna dituturkeun harita tang tuna nyatan kutekean kana pelebah bincurang musuhna hiu caplok eta tang tuna we musuh nepikeun muter sabaraha harita lantaran lain muter lantaran kukat tengeulan ku nyerina tengeulan tapi muter lantaran tang tuna we manehna anu bari nyekel inu nanti bincurang anu dak demadak sagede nog sabaraha harita lantaran tekean sani bener-bener anu tang tuna we anu matih nakaranan pelebah bincurang dina waktu ayeuna anu tang tuna we geus teu bisa walakaya deui anu bareuh dak dumadak sabaraha itu saban keur kitu tang tuna we sani anu menyusul tepusna dina waktu ayeuna anu muterkeun sukuna jebrot kana nanten kana paripisanana gubrag eta jama tang tuna anu langsung gubrag sabaraha harita mitra anu teu walakaya bener-bener teu walakaya dina waktu ayeuna sedengkeun sani nu lak cangking bari krieut jalma duaan dina waktu ayeuna nu geus ngagololer anu hiji tang tuna we geus teu inget di bumi alam lantaran dibabad tang tuna we nyatana paripisanana sedengkeun anu hijina deui nu tang tuna we sarua-rua anu memang gegerungan dina waktu ayeuna ngan henteu nepikeun teu inget di bumi alam. Para mitra kaum dangu sadayana anu
opatan bener-bener dina waktu ayeuna anu kawalahan. Maksudna nu opatan anak buahna nyaeta Jian. Sedangkeun jai nu tangtuna we nu paling keranan dina waktu anu nyang hareupan duaan. Harita serangan-serangan anak tangtuna we anak buahna Jian anu sa eueuh nu ngeunaan kana awakna jai oge tangtuna we anu tiluan oge kasup sani dina waktu ayeuna jeung bunut. Bener-bener anu tangtuna we anu susah nakaran dielehkeun. Sani anu geus ngalubuhkeun duaan tinggal duaan deui dina waktu ayeuna anu samakta nyaeta ku pedangna. Sedangkeun jai dina waktu ayeuna yang hareupan duaan Ki Bunut oge tangtuna we anu yang hareupan musuhna anu pada caringci anu caringeus nakaranan nya kitu deui Dika dina waktu ayeuna anu jejerelatan anu kebilang lincah nakaranan keur mah memang awak Dika mah anu memang jangkung tapi begang awakna anu panjang leungeunna oge tangtuna we sedangkeun peureupna anu tulang hungkul anu kambaneran tangtuna we dina waktu ayeuna anu sempet ngebabad kana cukang irung musuhna hiu jabrot eta jama tangtuna we nu mundur ka tukang gubrag sakali neungeul harita tangtuna we nu ngagubrag teu kuat nahan sakasaimbangan awakna. Sedangkan Dika getang tuna we dina waktu ayeuna nu nyucul tepusna harita nu ngajejek kana pelebadada musuh anu geus ngagoler dina waktu ayeuna mitra. Atuh puguh we musuh nu ngagoler harita langsung we kapiuhan lantaran jejekanana Dika. Sedangkan Dika tangtuna ngoleneangan deui ningali tangtuna nyaeta Sani anu tangtuna dikerpuk kuduaan. Dika sajorelat dina waktu ayeuna harita tangtuna we anu nyokot batu kurang leuwih sare peureup mitra-mitra. Lantaran itu musuhna tangtuna nu mawa pedang. Sedangkan Dika nu lemor artina manehna ngalawan pedang itu ngalawan pedang manehna tangtuna we ayeuna di cara iwalti nalukeunana nyatana ngagunakeun peureub ataran ngagunakeun batu harita nu dibaledogkeun satakar kebek tangtuna we siuk jabrod kana pelebah tarangna mitra-mitra pelebah beungeut pisan harita pedangna langsung lagrag sedengkeun beungeutna tangtuna we ditutupan ku dua dampal leungeunna jelas-jelas dina waktu ayeuna sedengkeun Sani anu ngareret harita ka Dika bari nyengir Dika dina waktu anu ngabaral tekatak seuria rasakeun sajurig harita tangtuna we Sani bari ngalaan bari nyokot di batu nyatana nu aya di si jalan anu hijina deui tangtuna barang ningali Sani barang ningali nyatana Dika nyokot batu atuh kan dig we lumpat mitra-mitra teu ingat manehna nyekel pedang ieu lantaran tangtuna we nyatana batu jeung pedang tangtuna we lamun pedang tangtuna kudu dicekel sareng batu dibaledogkeun. Sani bener-bener dina waktu ayeuna anu hayang seuri ningali kalakuan Dika anu ngunag-ngunag jalma harita tangtuna we nu diarek dibaledogkeun barang lumpat eta motor ngaliwatan motor tangtuna we Dika dina waktu ayeuna tangtuna we nu ngabaledogkeun batu satakar mata hiu jabrod harita tangtuna nyatana kana pelebah tongokna madow eta jama colong-colong harita mitra gubrag labuh korejat hudang deui dina waktuna kasampak Dika anu geus aya di hareupeunana disampakeun harita dampal suku pelebah beungeutna hiuk jabrod ambon cek salah saurangna tangtuna we nyatana anu langsung ngagoler dina karak bengkang Dika nu nuak cangkeng gerbak harita nyepeng tangtuna nyatana kana kerah bajuna eta jama saha nu geus di taman sia bejakeun kain lamun teu dibejakeun didagorkeun ku aing mah sia cek eta Dika bari ngajengut kana beukna harita anu siap-siap ampun Kang ampun cek eta jama tangtuna we pedangna teuing di mana di waktu ayeuna tangtuna we anu leungit mitra beureutan digolerkeun percuma can beureun kitu mitra aduh ampun saha nu geus nita sia kunaon make jeung gunang-gunang deng daerah segala rupa kunaon make jeung rek ngaganggu segala ampun saha nu bejakeun ka aing sia harita cek Dika bari ceduk harita sirana dia gedeukeun tangtuna nyatana kana pelebah aspal ngan pada teu tarik teuing bae lantaran bisi bocor huluna terus paeh meureun kitu harita tangtuna we anak buahna Jian anu ampun-ampunan bejakeun ka aing saha anu geus nita si lain dunungan si aing saha bos Jian Kang bos Jian saha bos Jian bos Jian babaturanana neng Dara baturan kuliahna harita Dika nu tangtuna we anu memang paham jeung ngarti urang ajar sia
mungkin jeung wani-wani segala rupa cabrod harita 2 kali kencak atuh hutang teu nabe beungeut anu ditalapung sekali anu ditonyok sekali harita tang teu langerak we kapiuhan dina waktueuna sanggeus kitu tang teu nabe lung harita kujian tang teu aya tapi kudika dina waktu ayeuna awak anu dijingjing plus harita kana solokan lantaran kapiuhan tang teu nabe henteu pak aduh atawa naon harita nyangkere we tentang solokan eta solokan teh kabilang leutik mitra-mitra jadi nyelap we dina solokan dina waktu ayeuna mitra. Sedengkeun anu saurang deui dina waktu ayeuna nu geus kapiuhan tang teu nabe opatan anu geus teu balakaya limaan tang teu nyatana jeung musuhna jeung jalma nu tarung nyatana jeung J. Sedengkeun anu lainna tang teu nabe dina waktu ayeuna pada anu mepeg musuh-musuhna urang tina setengah jam pertarungan anu tang teu nabe teu saimbang kasebutkeunana genep atarapi 8 urang ngalawan 4 tapi tetela anak buahna kalian anu memang tararangguh nakaranan sabab tang teu nabe sanajan opatan boga pengalaman dina hal masalah ulin bela diri anu tang teu nabe pikeun ngalawan ieu jama manehna henteu heseun sabab ku kituna waktosna kabujang seep mitra cak urang teu heula deui ka dieu insyaallah dina dinten enjing urang diteraskeun dina jejerna nyaetana kalian mitra-mitra kunaon disakedap margi tangtosna disesuaikeun sareng di dieu mah soalna naon namina teh di palih dieu teh tangtosna anu sapisan sinya ieu ngupload setengah jam oge tangtosna bakal duka iraha beresna mitra-mitranya itu mudah-mudahan we sing engal beresna gitu mitra-mitra tuh kituna kalau yang ditutup wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.